Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Nyi Kelet bagian anuka 32 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, arehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Kelet bagian anuka 32 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, tes. Ayeuna mah eta layon teh erek dibawa we ka kuring, erek dibawa ku kuring jubah beureum. Kumaha lamun eta layon dibawa ku kuring na anjeun moal kabeuratan? Soal layon mah pek teh teuing arek dibawa oge kuring moal kabeuratan deuleu, tapi kuring bisa ningali karena kayaan anjeun anu sabenerna. Anjeun memang pinter nutupan jati diri anu sabenerna di hareupeun warga lembur. Kuring oge sarua bisa ningali karena kayaan anjeun anu sabenerna jubah beureum. Anjeun nyidem amarah serta dendam ka si jubah bodas. Kade ulah nyangka kuring jalemana anu disangka jubah bodas ku anjeun. Meureunnan anu duaan deui batur anjeunnya anu jadi jubah bodas teh anu geus ngalakukeunana anu geus ngabinasa salaki kuring si kalong gendot. Lain eta deui jalemana oge, tapi anu ngalakukeunana salakina sorangan ti eta wanoja anu diganggu ku si kalong gendot. Jadi anjeun tong coba-coba ngaganggu dumasar tina perasaan dendam bisi cilaka. Paroman cupu manik tembong rada robah. Anjeun ngancam ka diri kula. Anjeun ngerasa panghebatna jadi si jubah bodas. Lurah Paraman
nembalan deui bari seuri leutik leungeunna ngodok kana saku calanana. Gorehel saputangan bodas dicokot tina jero sakuna laju dibeungkeutkeun kana tarangna. Kejadian saterusna memang aneh. Lurah Parman sanggeus meungkeut tarangna ku saputangan bodas, wujudna robah jadi make papakean jubah bodas. Alus anjeun geus nembongkeun jati diri nu sabenerna ka kaula. Jadi penasaran nepi ka mana kahebatan si jubah bodas teh. Bet nepi ka wani ngungudag jeung ngakalakeun si Kelet. Jujur kuring oge musuh utamana si Kelet ieu teh. Kuring taya niatan pikeun nangtang ijeun jajaten ka Andika jubah beureum. Tapi kuring hayang nyakalak si Kelet anu ngadon kabur nalika ditindak ku batur kuring nalika ngajirim si jubah bodas. Si Kelet mah tadi ku kuring geus disebutkeun. Si Kelet eueuh di dieu. Tadi manehna ditindak ku kuring di hiji tempat. Tapi tayohna bae manehna kerandangan tatu di jero anu parna. Jadi manehna ripuh ngungkulan wewesen kaula. Ngan hanjakal waktu arek dipaehan kaburu aya nu datang mawa kabur. Teuing saha mangklukna anu geus nulungan. Sabab datang jeung inditna deui eta jirim mungguh cepetna keranan. Teu kaimbangan ku kacepetan gerak kaula. Memang Nyi Kelet teh kaburna oge keur nandangan tatu di jero. Satu tas adu hareupan jeung batur kuring anu jadi si jubah bodas. Oh gitu. Tapi nana aya perkara naon sabenerna antara Nyi Kelet jeung pihak anjeun teh jubah bodas. Pangna Nyi Kelet nepi ka diudag-udag ku pihak anjeun. Alasanna nama sabab geus loba warga lembur anu jadi korban ka kejeman Nyi Kelet. Pikeun dijadikeun tumbal ilmu kasaktianana. Dimimiti orok anu karek lahir. Can nepi ka 40 poe lahirna. Jeung ibu-ibu anu kerareuneuh karek 6 bulan. Ayeuna lumpat ka jejaka-jejaka anu masih keneh suci. Dicurikan demi kepentingan diri pribadina. Padahal ku guruna mah geus dicaram teu kudu neangan deui wadal. Tapi dititah ngagabungkeun diri ka pihak si jubah hideung ngan untung kuring kudu jadi guru geus diidinan pikeun ngagunakeun ilmu bodas. Kek. Nah Andika salaku jalma sakti bet teu bisa ngajaga pilemburan. Lain ongkos si jubah bodas teh dengan ukur hiji bae. Jeung nah bet nyaho guru si Kelet ngomong kitu ka muridna. Kuring nyaho sagala rupana sabab aya nu ngabejaanana tembus kana batin anggota si jubah bodas katut kanu jadi guru. Sarta nu jelas nama Nyi Kelet kudu dibinasakeun ti alam dunia. Sabab lantaran mun manehna tetep hirup bae tangtu bakal jadi bibit berewit kahirupan manusia salilana. Hade tujuan Andika seperti kitu. Kukuring pas dirojong pisan jubah bodas. Nyi Kelet memang kudu binasa dimusnahkeun. Sabab ka bangsa kami oge manehna ngadoliman. Jug ayeuna mah anjeun gerah indit. Teangan eta mangkluk ka Gunung Kurumun. Didinya si Kelet cicingna teh. Atawa mun manehna eueuh di eta tempat, berarti manehna keur aya di Guha Kapur, tempat makam guruna. Ari anjeun nah deui bet ngamusuh kitu ka si Kelet. Masalah nama manehna pernah nipu ka kuring mere jimat anu palsu. Jeung salah paham sugan teh salaki kuring paehna ku leungeun manehna. Tapi bener gening ku pihak anjeun si jubah bodas. Taya bayana anjeun tetap dendam ka si jubah bodas. Tapi sing ingat lain kuring jalmana.
Tenang jubah bodas. Kiwari kuring bakal leuwih hati-hati dina nangtukeun sikap. Moal ujug-ujug nuduh. Cuka itu gerak indit. Tapi tong bari mawa warga lembur kadituna. Bakal ngabarabekeun. Datang kaditu teh ngadon picilakaeun. Ngan urusan kuring tetep arek mancing si jubah bodas batur anjeun. Anu geus ngabinasa salaki kuring kumaha bae carana jubah bodas. Heuk, kajen ari anjeun kitu mah. Ngan sakali deui omat ulah ngaganggu warga pilemuran. Tenang jubah bodas. Kaulah moal kumaha wani ngaganggu ka warga lembur. Kaulah teu boga masalah jeung pihak warga lembur barina oge. Nya heug atuh. Kuring arek balik ayeuna jubah beureum. Ayeuna deui waktuna pikeun nembongkeun jati diri ka warga lembur saha kuring nu sabenerna. Nyasok eta mah urusan Andika. Jadi kuring moal ilubiu. Geus kitu mah si jubah bodas alias Lurah Parman terus manggul layon jang apud dibawa keluar ti Guha Kalong. Sedangkeun warga lembur anu nganti Lurah Parman bari mawa hibar kayaan jang apud. Harita atoh nalika di jero Guha Kalong anu kaluar ngan atoh dicampuran ku kaget disusul ku perasaan alum nguyuh. Si jubah bodas lempang ti jero guha bari mamangku layon jang apud. Srow. Lurah Parman nepi ka hareupeun warga lembur. Mang Toto ngarontok layon jang apud. Abud, ieu bapak bud, ieu bapak bud. Cek Mang Toto bari mangku layon jang apud laju digolerkeun dina lahunanana. Jang Ajid oge salaku sobatna langsung muru layon jang apud bari ngakukuk ceurik. Apud, kunaon maneh bet kieu nasib di apud. Cupu Manik jeung anak buahna tembong pating torojo. Mang Toto ngareret ka si jubah bodas pok nyarita alon pisan. Nuhun jubah bodas. Kuring nyaho saha anjeun anu sabenerna ayeuna mah. Si jubah bodas jeung RT Suha katut RT Dodi meh bareng pating rareret ka Mang Toto. Pok Mang Toto nyarita deui. Malah lain kuring wungkul nu nyaho, tapi sabagian warga sejen oge geus arapaleun. Di antarana Jang Hasan, Jang Ajid, Jang Usep katut rea-reana deui. Geus arapaleun weureh si jubah bodas teh di antawisna nyaeta Palurah Parman, RT Suha kali RT Dodi. RT Dodi jeung RT Suha kerung halisna meh tepung. Nah Mang Toto bet bisa arapaleun kitu kana jati diri maranehna tiluan. Leuwihna ti eta, nah Lurah Parman ayeuna bet nembongkeun jati diri salaku jubah bodas. Ongkoh geus wakca tiluan moal wakan nembongkeun jati diri sabenerna ka warga lembur. Lurah Parman anu geus jadi jubah bodas unggut-unggutan red ka RT Suha jeung ka RT Dodi. Anu direret surti pok ngaromong meh bareng. Meureunnan ayeuna we kuduna jati diri kami tiluan kanyahoan keluarga lembur. Sanes kitu Pak RT Suha. Cek RT Dodi. Sumuhun Pak RT. Kumaha ieu teh Palurah? Ieu teh bet janten kieu mana nyikelet. Aya oge geuning si jubah beureum jeung si jubah hideung eta mah. Cek RT Suha neuteup antep ka si jubah bodas. Warga lembur jika nu karek sadar di dinya teh aya rombongan si jubah hideung. Meh kabeh pating serenteng arek nyabetkeun bedog ka rombongan si jubah hideung. Tapi ku si jubah bodas gancang dihulat. Tenang, tenang warga lembur, tenang. Tong kabur ku nafsu, di dieu taya musuh. Dupi Palurah kunaon? Mentang-mentang janten si jubah bodas, nah bet janten bela ka musuh. Muhun Palurah, nah Palurah teh bet janten kitu. Jeung apude janten korban nyikelet ngaliwatan leungeun si jubah bodas, si jubah hideung. Jang Ajid teu panuju ku sikep Lurah Parman.
Jadi maksud nama si Jubah Hideung anu ngalakukeunana nyikelet pokalna Palurah, tembal warga nu sejen deui. Kieu para wargi sadayana, kuring lain maksud ngabela ka pihak Jubah Hideung, tapi bukti kanyatanana memang kitu. Anu geus ngiwat Jang Apud lain si Jubah Hideung anu keur ngarumpul di dieu, tapi nu geus ngalakukeunana geus dibinasa ku si Jubah Bodas. Maksudna ku salira atanapi ku RT Suha kali RT Dodi palastarana eta si Jubah Hideung anu geus ngiwat Jang Apud deh. Lain Cupu Manik surti kana kayaan gancang nembrong gilu ngomong. Wanohkeun kula Cupu Manik alias si Jubah Beureum anu katelah kuring ngawakilan Lurah Parman alias si Jubah Bodas. Yen anu nyiwat Jang Apud teh geus diperenan geus ajal binasa ku balad Lurah Parman anu sarua jadi si Jubah Bodas. Tapi lain anu araya di dieu. Jadi anu aya sangkut pautna jeung kayan Jang Apud memang geus arweuh di dieu, geus barinasa jalmana. Warga lembur rutret jeung pada baturna. Aya nu satuju, aya nu henteu kana caritaan Cupu Manik bieu. Lurah Parman harita kadenge nyarita. Muga warga lembur bisa maca kana kayaan jeung teu memperpanjangkeun ieu kayaan, sarta ayeuna kuring arek nangtukeun sikap. RT Suha jeung RT Dodi kudu sapuk kana katangtuan ti diri kuring ayeuna. Nangtukeun sikap kumaha maksudna Palurah? Kuring nangtukeun sikap pikeun indit ka Gunung Kurumun nyusul si kelet anu kabur. Oh, jadinya kelet teu aya di dieu nya. Teu aya di dieu. Nyi kelet teh bisa jadi kaburna ka Guha Kapur, mun teu ka Guha Kapur pasti ka Gunung Kurumun. Duh, panjang deui bae lalakon teh yo. Mata lieur mikiran ieu kahirupan. Nabet loba kanehan pisan. Ongko datang ka dieu teh arek ngajorak nyekelet, tapi anu diburuna eueuh. Nya ayeuna si Jubah Bodas tapi pada nyebut Lurah Parman. Nah bener gitu Lurah Parman teh Jubah Bodas teh ya. Nah, mah teu percaya kitu euy Lurah Parman teh Jubah Bodas. Tuh dewek mah teu percaya seutik oge. Lamun si Jubah Bodas teh bener Lurah Parman, RT Suha jeung RT Dodi kuring mah justru jadi curiga kasih Jubah Beureum ieu teh. Buah-buah Lurah Parman teh diroga hala ku si Jubah Beureum. Warga lembur di antarana aya nu masih teu percaya yen anu jadi si Jubah Bodas teh Lurah Parman. Tapi warga lembur anu yakin yen si Jubah Bodas teh nyaeta Lurah Parman gancang nempas. Tapi dewek mah tetep yakin lamun si Jubah Bodas teh Lurah Parman jeung RT Dodi katut RT Suha. Dewek pangna yakin sabab apanan dewek pisan anu ngintip kana obrolanana oge. Nalika aranjeuna ngobrol tiluan baradami, cenah ulah wakan nembongkeun jati diri nu sabenerna. Ngan ayeuna nahabat nembongkeun jati diri anu sabenerna ka urang. Tah eta anu uing jadi penasaran mah. Kieu euy, inget keneh teu ti heula. Waktu di Pelemburan aya nu nyamur jadi RT Suha katut Jang Apud ngamuk. Datang geuning si Jubah Bodas nyieun tindakan. Ngan nalika keur tarung tergos si Jubah Bodas dijambret ku musuh. Haritapan atra pisan keuretan beungeut Lurah Parman anu jadi si Jubah Bodas teh. Tapi teu kungsi lila norojo Lurah Parman jeung Mang Toto. Sedangkan si Jubah Bodas mah geuning terus arindit bari beungeut na ditutupan deui ku tergos. Sanggeus musuhna yakin malodar jeung jarar di kalong. Warga lembur di antarana jadi pabentar-bentar paham. Tapi dina kayaan keur kitu titukangeun aya nu Noel bari ngagebes warga lembur. Geus, teu kudu dijieun perdebatan gitu ah.
Yakin syukur teu kajeun. Anu penting si jubah bodas nyata di pihak urang. Regepkeun tuh si jubah bodas keur ngomong tuh. Memang bener. Lurah Parman kadenge nyarita deui kalawan nyarita Daria. KRT Dodi, RT Suha. Sakali deui ulah ngarasa kaberatan. Mun katangtuan kula ngadadak robah. Kieu sotenan lantaran hayang buru-buru anggeus ngeunaan perkara nyikelet supaya pilemburan jadi aman. Pikeun kasakitu kalina RT Dodi jeung RT Suha silih teuteut. Dina jero hatena masing-masing ngagunuk perasaan kaheran. Lurah Parman sikapna memang gampang robah. Upami tujuan ieu mangrupi hiji kasaean nya mangga bae ditumutkeun ka hoyong palurah. Mangga palurah, mangga. RT Suha jeung RT Dodi saterusna nyarabut sapu tangan bodas panjang tina balik bajuna rap diparake meungkeut tarangna. Memang kitu parentahna Lurah Parman, sapu tangan kudu diparake. Sakadet netra jirim RT Dodi jeung RT Suha robah wujudna jadi marake jubah bodas. Warga lembur garogodeg meh teu percaya kana kanyataan anu lumangsung. Warga lembur kadenge galecok deui jeung pada baturna. We nya euy, geuning RT Suha jeung RT Dodi oge akur balan si jubah bodas. Rahasiana tina sapu tangan bodas euy. Nya cek kuring oge kumaha Lurah Parman jeung RT Suha katut RT Dodi teh tetela si jubah bodas. Nya euy, tapi waktu kejadian di Pilemburan teh kumaha maneh can ngajawab kana pananya kuring tadi. Nyatu tanyakeun ka jalmana kumaha caritana Lurah Parman aya 2 harita waktu lumangsungna kejadian. Jadi maneh oge teu nyawa atunya. Nyantu atuh ngaranna oge hiji kanehan mana teuing jalma biasa jika urang nyaho kanu kalaritu. Dina kayaan keur kitu RT Dodi kadenge nyarita. Kumaha pamitos kieu Pak Lurah, aya tugas kangge abdi. Cek RT Dodi. Lurah Parman ngangkat leungeun katuhuna ka luhur pok nyarita di barung jeung manggun. Aya RT Dodi, sarta eta tugas teh tugas urang tiluan anu kudu ngalakukeunana bebarengan. Tapi kudu nepungan heula nu jadi guru sarta ayeuna regepkeun deui caritaan kuring ku kabehanana anu araya di dieu khususna warga lembur. Kaula tiluan ayeuna bakal indit ka Gunung Kurumun atawa ka Guha Kapur pikeun nindak nyikelet nepi ka tuntas. Sedengkeun warga lembur wayahna marulang we ka lembur masing-masing barang jeung Mang Toto anu baris mawalayon jang Apud anakna. Warga lembur utret deui jeung pada baturna. Nah abet kedah maruli deui ya teh Pak Lurah. Sakantenan we atuh urang ngarampung kulobaan jorag urang sakabeh. Tempas warga lembur. Ulah. Nah abet teu kenging Pak Lurah. Sabab dipikir-pikir mah mun urang kabeh arindit tangtu bakal menang bahaya. Jadi omat warga lembur kudu ngarti kana kaayaan. Lurah, kuring salaku sobat najang Apud mungguh teu afdol lamun teu milu ngajurag musuh teh Pak Lurah. Nyikelet kudu bisa ajal ku leungeun kuring. Jang Aji teteh aya karep hayang males pati ka nyikelet. Abdi oge sami leuwih hade ngadu jiwa tibatan mulang teu bisa males ka nyeri makasih kelet. Mang Toto komo bapana leuwih gede leuwih hade ngadu jiwa cenah tibatan mulang tanpa ngalakukeun males kanyeri kanu jadi musuh. Si jubah bodas alias Lurah Parman kaget lantaran Mang Toto jeung Jang Ajid nekad
hayang ngadu jiwa jeung Nyi Kelet. Warga lembur oge keukeuh hayang males kanyeri ka Nyi Kelet. Lurah Parman tembong ngahulang sakedeung. Hatena tetep teu merean. Ayeuna mah warga lembur kudu kabaud kana perang ngadu jiwa jeung pihak Nyi Kelet. Renghap Lurah Parman rumenghap pok nyarita. Kuring ngarti aranjeun sakabeh oge boga hak pikeun males kanyeri ka Nyi Kelet. Dumasar kana kajadian-kajadian anu geus lumangsung di pilemburan. Tapi kuring salaku Lurah Mekar Putih tangtu leuwih tanggung jawab ngajaga kasalamatan aranjeun sakabeh. Jadi wayahna kuring tetep moal ngidinan aranjeun pikeun milu ngajora ka Nyi Kelet. Teu tiasa kitu Juba Bodas. Kuring kabeh tetep arek milu bajoang berangan kajahatan. Kumaha bae carana? Kumaha dulur-dulur satuju? Setuju, setuju. Pokona urang sadaya kudu kompak berangan kajahatan. Dina waktu anu meh sarua di tempat sejen, Nyi Kelet sabenerna mah keur aya di Guha Kapur disalametkeun nyawana tina ancaman Cupu Manik. Anu nyalametkeun taya deui iwal ti guruna. Ki Guru, nyarari awak Ki Guru. Cek Nyi Kelet ngagoler dina luhur batu nemprak bari gegerungan nahan kanyeri akibat tatu di jero. Kacaritakeun sorak Kiragapati guruna Nyi Kelet keur asup kana rorongkong kadenge nyarita. Tenang maneh Kelet, tenang. Nu penting ayeuna masih keneh salamet terus cager diubaran ku dewe Kelet. Tadi saha nu mawa kuring ka dieu Ki Guru? Maneh dibawa ku kakuatan gaib dewe. Untung keburu ditulungan ku dewe. Mun telat we ditulungan ku dewe, maneh tangtu modar ku si Cupu Manik Kelet. Mun lain gara-gara si Juba Bodas mah kuring tangtu moal ngarandapan saperti kieu. Moal ngarandapan eli jajaten ku si Cupu Manik Ki Guru. Sabar Kelet, sabar. Ayeuna ku dewe kakuatan maneh rek dipulihkeun. Sarta mun maneh geus pulih sapinuhna, bales non rupa anu dilakukeun ku si Cupu Manik katu si Juba Bodas ka anjeun. Sok atuh Ki Guru, geura pulihkeun deui kuring. Kuring hayang pulih terus males kanyeri ka musuh-musuh kuring. Ku dewe kurang pulihkeun Kelet. Gancangna carita, Kiragapati terus ngubaran Nyi Kelet. Tina tarang tangkorak ngeblesat hiji cahaya warna bodas mulen kana awak Nyi Kelet. Kuak. Nyi Kelet gogoakan tarik naker bari awakna ngageleter. Ki Guru, aduh nyeri Ki Guru. Nyeri Ki Guru. Sabar Kelet, sabar. Eta kayaan mualila ieu. Nyeri Ki Guru. Aduh Ki Guru. Sabar Kelet, sabar. Sagedeung deui maneh bakal pulih deuleu Kelet. Nyi Kelet memang tatuna parna. Matak diubaran kitu teh kokoceakan nyerieun saawak-awak. Kitu kayaan Nyi Kelet waktu harita. Gancangna carita, Nyi Kelet satu tas dipulihkeun kakuatanana ku Kiragapati. Gancang dititah diuk sila sinuku tunggal pikeun ngatur tata napas jeung kakuatan mangsa mulihkeun kayaan tatu di jero. Caturkeun deui ayeuna si Jubah Bodas. Sanajan warga lembur loba anu keukeuh hayang ngilu bajoang numpes kajahatan anu geus dilakukeun ku Nyi Kelet. Tapi tetep
Lurah Parman tengidinan warga lembur kudu aub kana eta perkara. Wayahna kuring tetep teu satuju mun aranjeun kudu milu ka tempat musuh. Ti heula kuring memang anu ngajakan, tapi ayeuna kuring robah pamadagan. Keun ieu urusan kuring tiluan anu bakal tanggung jawab. Kasalametan aranjeun sakabeh leuwih penting pikeun kuring. Mang Toto jeung warga lembur pating romengha. Muhun teu sawios-wios pamit tengidinan mah Palurah. Kuring ngawakilan warga lembur sadayana ngelehan. Moal maksakeun diri ngiring ngajoraga nyikelet. Kuring ayeuna arek mulang we pikeun mawalayon anak kuring Palurah. Cek Mang Toto anu kapaksa ngelehan. Atuh warga lembur oge tungtung nama ngilu ngarelehan. Teu bedang teu neungtreung kawas tadi. Gancangna carita bering we. Warga lembur ngabring baralik ninggalkeun guha kalu. Tapi karek oge ngaralengkah na atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.